Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 34 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 34 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzlan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, harita Jakalodra katingali keur ngajanteng nangtung di luar gardu ronda. Pangawakan anu keker sembada, make pangsi sing sarua bodas, sirahna diikat ku lawon bodas, dina cangkengna dipapaes ku bedog panjang. Sakabeh ronda ayeuna urang kudu waspada. Sok sanajan ieu peuting lain malaman Jumaah, jeung karasana ieu peuting jempling taya angin anu ngaguruh. Tapi sing inget di balik cai anu tenang kadang sok aya buaya anu badag siap pikeun nyapluk, kade sing waspada. Ceuk Jakalodra nyarita bari ngebagi reret ka para ronda. Mangga jang, mangga, siap, mangga. Para ronda reang saur manuk kabeh nyebut mangga. Anu hartina ngestokeun pisan kana ucapan Jakalodra. Sok sanajan umur Jakalodra aya di sahandapeun umur maranehanana, samalah ngan ukur Jakalodra hiji-hijina anggota ronda anu masih jajaka. Tapi kabehana hormat ka Jakalodra. Bubuhan ayeuna Jakalodra geus kakoncara mangrupakeun seorang jawara jebolan Tatar Kulon.
ieu kula geus ngarasakeun pirasat anu teu hade anu bakal ngaganggu katentreman ieu lembur. Ayeuna urang kudu bisa nyangkalak mangklukna sabab maranehanana anu geus ngalaan nyawa para jajaka di lembur urang ku cara anu kejem tur talenges. Kade salarea masing iyatna, cek Jakalodra deui. Ngadenge kitu salarea pating curinghak. Sabab yakin Jakalodra nyarita kitu teh henteu sambarangan, pasti geus ngagunakeun ilmu tarawanganana. Aduh, terus kumaha carana urang nyangkalak eta mangkluk teh jang. Sabab si kasebelan teh lolos wae geuning tina pangawasan urang, cek Mang Abung. Para ronda anu sejena nareuteub ka Jakalodra siga anu panasaran kumaha siasat Jakalodra keur nyangkalak anu jahat. Sabab peuting eta mah anu jadi pupuh ronda teh nya Jakalodra pisan. Ari Jakalodra harita muterkeun paneuteupna ka sakabeh para ronda, pok nyarita mere arahan ka para ronda. Jadi kieu ayeuna ronda angger dibagi dua, sawareh maju ngidul engke terus melok ngulon, tah sawareh deui maju ngaler tuluy melok ngetan. Tapi kade ulah aya nu nakolan kohkol jeung ulah aya anu jojorowokan ngobrol oge teu meunang. Sabab lamun urang gandeng bakal kacirieun ku si bangsatna. Jadi kudu ngehep-hep, kudu jempe. Tah kula sorangan arek ngider sorangan ngarah leuwih laluasa. Sok ayeuna geura tatan-tatan urang mimitian nguriling lembur, ceuk Jakalodra mere arahan jeung parenta. Salarea nyanggupan tandani ngartikan arahan ti Jakalodra atuh da jeung nyana. Ari ronda jojorowokan bari gandeng mah sarua wae jeung ngabejaan kanu rek niat jahat. Nya geus kitu mah bral salarea budal ti jero gardu. Geus kitu ronda dibagi dua rombongan. Sarombongan ngidul dipingpin ku Mang Abung, sarombongan deui ngaler dipingpin ku Waade laer. Akhirna bring salarea ngabring sakumaha anu diparentahkeun ku Jakalodra. Ari Jakalodra sorangan manehna nguliwed ka pelebah anu poek, curela celegedeg. Jakalodra geus ngacanggelek handapeun tangkal tangkil. Aing kudu naik heula yeuh kana tangkal anu pangluhurna, sabab aing kudu ngawaskeun sakuriling lembur. Ayeuna asa beda yeuh karasana kana hate. Pasti si wawalak anu jahat anu geus ngabinasa adi aing teh ayeuna datang deui ka dieu geura. Rasakeun sia moal dibere ampun ku aing, ceuk Jakalodra. Geus kitu luak liuk neneangan tangkal anu luhur anu sakirana hade keur ngalakukeun pangawasan. Sabab sok sanajan ti peuting jeung dina kayaan poek mongkleng, tapi Jakalodra mampu nenjo norobos kanu poek. Sabab manehna geus mentangkeun ajianana, ajian Singrai Halimun. Ieu ajian Singrai Halimun ajian khusus paranti ningali dinu poek. Sanggeus aya dina luhur tangkal asem nupang jangkungna bre. Turba mikir deui Jakalodra ngadeuketan eta tangkal tuluy nerekel naik meni sakilat. Geus aya di luhur tangkal deui. Sedengkeun ronda anu dipingpin ku Mang Abung anu harita maju ngidul. Salarea jempe teh nu nyarita lantaran ingat kana papatah Jakalodra. Tapi aya saurang anu lempangna ingked-ingkedan nyaeta Mang Ujang. Aduh, hayang kieu aing euy. Tapi rek bebeja bisa dicarekan ieu euy. Aduh. Cek Mang Ujang.
Untung harita katinggalian ku Mang Antri. Pok Mang Antri ngaharewos. Kunaon maneh euy, lumpang siga entog ka pacirit kitu geuning. Cek Mang Antri. Deka hayang ngompol euy. Tembal Mang Ujang bari nyengir. Bebeja atuh ka Mang Abung. Pira kowe teu bisa eureun heula sakudeung mah. Cek Mang Antri. Ngadenge sora sing harewos, Mang Abung jadi ngalieu. Aya naon euy sing gerendeng wae teh, aya naon? Lain jempe bisi kadengieun ku jalaman urek jarahat ka lemur urang. Cek Mang Abung. Uing hayang kampangan heula Mang. Tembal Mang Ujang. Oh nya sok atuh. Tuh bedi tuh nying hareup ngetan. Cek Mang Abung. Atuh reg sararea ngarandeg eureun heula. Ari Mang Ujang ngalengkah rada ngajauhan sabab hayangeun kieu. Harita Mang Ujang morosotkeun kolorna bari nyurang. Tapi barang keur kitu blesur. Harita aya batu sakade kaleci ngablesur ngarah kana bobogan Mang Ujang. Atuh paletak aduh. Mang Ujang ngoceak. Atuh puguh we sararea ngagebeg. Jeleng. Mang Abung luncat ka lebah Mang Ujang. Kituna teh bari serepe ngalugas bedog. Anu sajana oge singgara jelang nurutan. Aya naon Ujang, aya naon? Cek Mang Abung. Aduh, uing aya nu ngabaledog Mang. Aduh. Cek Mang Ujang bari papalangkingan. Atuh salarea beuki kaget. Barang keur kitu di tempat anu teu pati jauh ti dinya. Tilu jirim katempo sing juringkang. Sing horeng anu tadi maledog Mang Ujang teh si Dahlan. Manehna ngahahah ngalihkeun perhatian ronda ngaran-maranehna bisa asup ka jero lembur. Tilu urang garong harita geus abus ka jero lembur sabab ningali ronda ngadon ngagimbung di beh kidul ngagugulung Mang Ujang anu masih papalangkingan. Harita tilu urang garong leumpang sasalingkeran kadang pating corelat di pelebah dinu poek. Kituna teh bari ngilikan imah anu sakirana pihasileun pikeun di garong. Tuh, nu itu tuh ki nu rada mencal sigana cocok lamun dijoragi. Cek si Dahlan bari nunjuk ka hiji imah. Eta imah teh tetela imah Bimina. Anu anakna jadi korban kekejeman Nyimas sarata Kumala. Nu salakina purah nyaba kadaya. Nya ayeuna oge salakina teh tacan balik da anyar mangkat basa mangkukna. Bener euy, sigana bakal babari. Susuganan we hasil euy. Lamun hasil ti dinya, urang langsung we balik teu kudu ngendo euy. Ciki Bantrang sana. Siap laki siap. Keun si Dahlan anu manggul beas mah, uing anu mangguranda ki. Cek si Asep Randeg. Randa jeung randa we sia mah deuleu. Kita tadi mula. Anjung ka itu. Ilaing duan asup ka eta imah euy. Keun dewek anu ngawaskeun ti dieu. Ceki Bantrang sana. Asep Randeg jeung si Dahlan teu ngomong deui. Tuluy laleumpang meuni rarencepan. Sakapeung luak liuk bisa aya jalema nu kadinya. Salingker ka pipir imah Bimina. Tuluy ngadeuketan bilik. Geus kitu ngantelkeun panona kana erang-erang. Tong heula Sep, tong heula. Aya jalmana teu? Tong. Cek si Dahlan. Erek ieu kade bisi aya kala. Tembal si Asep. Barang bre ditoong katingali di jero imah aya nu keur nangkarak bengkang saurang awewe satengah kolot kira-kira umur 40 tahunan sarena dina dipan kacaangan ku cahaya damar. Aduh mumplu Sep, mumplu mundukur. Aduh itu bujur elah naon anu mundukur teh dekat tinggal ku dewek mah itu hidung-hidung jadi tuh hidung-hidung itu mah kalangkang sia mah teu baleg.
Salingker deui si Asep jeung si Dahlan nyalingker nyangan jandela keur asup ka jero imah. Kabeneran harita aya jandela teu jauh ti dinya. Atuh teu dililakeun deui, gancang si Dahlan nyokel jandela ku congo bedogna. Teu lila plak, jandela teh muka koncina rujan. Buru Sep asup, Sep. Edek. Kalacat. Si Asep ngalacat. Bus ka jero imah ngaliwatan jandela. Si Dahlan nurutan asup tina jandela. Barang duanana geus aya di jero, langsung mariksa kayan di jero imah. Neangan barang anu sakirana bisa dibawa. Bus ka jero goa. Katingali aya 2 karung anu pinuh sigana mah bangsal. Si Dahlan ngadeuketan kep kana karung, regeyeng dipanggul. Ari si Asep geus abus ka kamar. Tuluy ngacak-acak lomari neneangan duit jeung emas. Si Asep menang duit sakanjut kundang jeung emas dina loket, langsung sup dipesakan. Ari biminah anu boga imah masih ngagebrat ti brasare. Si Dahlan geus mukakeun panto hareup pikeun jalan kabur. Sanggeus mukakeun panto hareup, si Dahlan gancang ngiceupan ka si Asep Randeg mere isyarat ngajakan kabur. Tapi si Asep murugul, kalah nyamperkeun ngadeuketan ka biminah anu keur sare ngabebengkang. Nalika geus deukeut ka tempat ngagolana biminah, teu antap parah deui. Kramu biminah dipangku, tuluy dipanggul. Geus kitu mah si Asep jeung si Dahlan sing karejlig kaburuan. Niatna rek kalabur. Tapi karek oge rek lumpat, curelat celeng. Harita hiji cirim anu ngacurelat, tuluy ngabadega hareupeun 2 garong. Atuh kebeg. Pokoe si Dahlan jeung si Asep ngakebeg kaget. Ari biminah anu sarena kebluk masih ngagebrak dina tak-tak si Asep. Jalma nu anyar datang teh taya lian Jakalodra. Harita langsung ngahaok, setan. Ayeuna Andika kanyawan. Tetela sia nu salila ieu nyieun kakacauan di lembur aing teh. Sia anu geus nandasa di aing deuleu. Rasakeun sia dipodaran ku aing, cek Jakalodra. Si Asep Randeg jeung si Dahlan gancang ngecageun babawa anakna. Geus kitu si Dahlan malik nyentak. Montong ngahalangan sia, ari teu hayang dituar mata sia tiang kopeh ku aing. Cek si Dahlan bari muter-muterkeun perah bedogna. Asep Randeg oge sarua harita geus taki-taki arek ngayonan Jakalodra. Abong wanci peuting, si Dahlan jeung si Asep Randeg teu apaleun ka Jakalodra. Padahal maranehna duaan teh kungsi patelak di lembur Sadomas. Basa Jakalodra masih di lalampahan arek mulang kasangkan urip teh. Ayeuna sia duaan kudu ngaku sia. Sia anu geus ngalah nyawa adi aing sia, cek Jakalodra. Asep Randeg jeung si Dahlan silih pelong. Maneh teu ngarti kana maksud caritan Jakalodra. Tapi teu loba mikir deui, duanana langsung nyebrut narajang, gandeng si Asem, hiat sebrut. Asep Randeg jeung Dahlan nyerenteng, peurupna pating belesur ngarah kana beungeut jeung beuteung Jakalodra. Sakilat Jakalodra mapag serangan lawan ku jurus tapak geni. Jurus munggaran anu jadi andalan anu setiap gerakanana mawa kekuatan jeung hawa panas. Hiat wudut hiu kadudes plak. Peureub buleud si Dahlan jeung Asep Randeg beunang ditakis ku sapasang leungeun Jakalodra anu ngandung hawa panas. Balukarna si Dahlan jeung si Asep sing bangkieung bari nyengir nahan nyeri jeung panas dina leungeunna. Haram jadah. Sugan leungeun maneh geus dibaluran sambal sia bangsat. Aduh panas aduh. Cek si Dahlan ngagoa. Jakalodra teu nembalan. Harita geus siap-siap direk naraja ngagunakeun jurus tapak macan.
Si Dahlan jeung si Asep pada ngarengkog sabab marehna duaan angsa kungsi nenjo karena gerakan model gitu. Tapi duana gancang mesat bedog sreng. Geus kitu pada mancuhkeun kuda-kuda siap mapag serangan lawan. Hiya! Culung! Jakalodra loncat narajang. Sapasang leungeun dihembatkeun ngagunakeun jurus tapak macan anu dilapis ku ilmu kawadukan. Siut-siut. Si Dahlan jeung Asep Randeg gancang ngahembatkeun bedogna. Plak-plak kadugdeus beureunt-beureunt. Waduh adah. Si Dahlan jeung si Asep Randeg sing galero lantaran beunang ku cakaran ramo-ramo Jakalodra. Sedangkan bedog anu dikadekeun ku dua garong ka Jakalodra ngampul henteu teurak siga ngadek karet ban wae. Jeleng Jakalodra luncat deui. Maksudna arek ngagunakeun tajongan ngarah ka dua lawanna anu masih kene pating garawak. Tapi acan oge tajonganna keuna curelat jeleng bek des-des. Aya hiji cirim anu ngacurelat ti pelebah nu poek. Tuluy eta cirim teh nadah tajongan Jakalodra nu taya lian ki bantrang sana. Ganjang mundur Sep, Dalam mundur. Keun ieu mangruk bagian dewek deuleu. Juga itu gura bawa barang bawaan kanu aman Ganjang. Cek ki bantrang sana. Si Dahlan jeung si Asep nurut, duanana malundur. Terus niat rek nyokot barang jarahan. Ngan nalika Biminah rek dipangku deui, harita Biminah geus udang bakat kuruas. Biminah ngacerit minta tulung. Tulung! 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 Jumritna Biminah kadengieun ku para ronda anu keur ngidar nguringan lembur. Atuh para ronda pating curinghak geus kitu brengbong. Kabeh sing brengbong lalumpatan muru ka sumber sora. Bang Abung sabalat-balat ngarasa ruas. Sabab nalika geus nepi ka imah Biminah di dinya geus aya sabar urang jalma. Anu tiluan make tergos hideung, sedengkeun anu duaan mah Biminah jeung Jakalodra. Ari Jakalodra keur adu hareupan jeung salah saurang anu make tergos hideung. Jakalodra ngacorowok ditujukeun ka para ronda. Hei batur-batur, para ronda. Hayu, urang cakalak ieu tilu urang mangkluk euy. Kudu beunang sabab ieu mangklukna anu salila ieu geus ngacaukeun lemur urang Ganjang. Cek Jakalodra. Atuh Mang Abung sapara kanca langsung ningker Asep Randeg jeung si Dahlan. Gebung euy gebung. Ulah nepi ka lolos gebung. Hayu gebung wakul boya mangap euy gebung. Cek Mang Abung. Lawan Sep, gunakeun pakarang Sep. Cek si Dahlan ngarewas ka si Asep Randeg. Serepet. Harita dua nana pada langsung meresat bedog deui manising kurilap katojo ku cahaya bulan. Nenjok itu urang lembur oge pada ngalugas bedog. Geus kitu sebrut. Opat urang ronda sing salebrut narajang ngagunakeun pakarang anu dibawana. Hiu. Mang Ujang ngahembatkeun arit. Ngagunakeun arit cengkrong paragi ngalajukut anu diarah beteung lawan. Tapi si Dahlan rikat nadah ku bedog panjang na hiup terang. Sora pakarang nu diadu kadenge ngabelenterang. Arit Mang Ujang meh wae ngulawit kana leungeun sorangan. Lamun lain milik mah pasti geus bakal buntung leungeunna sabab keelehkeun ku tanaga lawan. Jeleng hiu. Mang Antri nyabetkeun bedog anu diarah beung si Asep Randeg. Tapi rikat si Asep nadahkeun bedog andalanana dibarengan ku tanaga sagemblengna hiup terang. Kadenge sorana ngabelenterang. Jeung bisa dipastikeun bedog Mang Antri bakal rompang sabab beda kakuatan wajahna. Salaber hiu. Mang Abung anu ngabongohan ti tukang ngadekeun bedogna ngarah tonggong si Dahlan. Untung si Dahlan rancingeus, bedogna dibalikeun ka tukang hiup terang. Pakarang diadu deui ngabelenterang. Ari Mang Supri anu mawa etem lantaran teu boga deui pakarang. Harita nyirinting ti gigir arek ngalaceuri si Asep ku etem siga rek ngalapare.
Untung si Asep Randeg rikat ngelok lap kitu nate bari siu bari ngahembatkeun sikuna ngarah kana dada Mang Supri atuh beuk ade. Mang Supri ngagerok bari mundur ka tukang. Akhirna tarung campuh antara dua orang garong ngalawanan 4 orang ronda teh lumangsung. Sedangkan Jakalodra geus huthead ngadu jurus ngalawanan Ki Bantrangsana salaku gegedug garong. Harita jeleng katenjo Ki Bantrangsana loncat narajang gerakanana cepet tur ngabahayakeun jiwa lawan. Tapi Jakalodra geus sayaga dina jurus tapak dewa sacet hiuk seu ya plak plak. 3 kali serangan Ki Bantrangsana beunang ditakis ku Jakalodra. Tapi hiuk ajulan perep Ki Bantrangsana ngahiuk arek ngagedor kana gado. Meh-mehan Jakalodra kabeunangan. Untung rikat ngagiwarkeun sirahna laplos. Ajulan Ki Bantrangsana ukur ngajul angin. Ari Jakalodra harita langsung maju salengkah. Sedangkan perep kenca jeung katuhu diarahkeun kana dada lawan dina gerak jurus tapak dewa. Ya! Wut! Ampir we Ki Bantrangsana teu sanggup ngejat lantaran gerakan Jakalodra kacida cepetna. Ngan untung Ki Bantrangsana masih rikat nadahkeun dampaleungeunna hiuk beuk plak-plak deus dayagdag. Ki Bantrangsana ngadayagdag sedangkan Jakalodra ngabangkieun. Kurang ajar kuat oge tanaga si setan teh cek Jakalodra. Geus kitu mundur sabaraha lengkah keur ngawahan. Sacat Jakalodra masang jurus tapak heulang. Sapasang sukuna geus ngajegang ari sapasang leungeunna meber ka gigir sedangkan awak semu doyong ka hareup. Ki Bantrangsana oge sarua harita geus ngarengkenek masang jurus andalanana. Sedangkan si Asep Randeg jeung si Dahlan harita terus galungan tarung ngalawanan 4 orang ronda. Para ronda geus kateter ampir kabehana geus ngalaman kabeunangan. Bubuhan ari ronda mah najan 4 urang oge jalema anu teu bisa garalut. Sedangkan si Asep Randeg jeung si Dahlan geus tuman jeung biasa gelut. Sor geura maju deui sia ari geus bosan harirup mah. Penting ieu nyawa marane dikirim ka alam kubur si ku aing. Cek si Dahlan hahaok anu dipalar hate lawan jadi seber. Mang Abung sapara kanca sumangetna geus ngurangan lantaran awak geus karasa carape jeung nyareri alatan kabeunangan. Untung Mang Abung gancang sadar kana kayaan. Cek pikirna taya salahna lamun dirina gogorowokan minta bantuan ka warga anu masih kena salare di imah-imah. Dulung, oi aya garong, dulung. Cek Mang Abung. Atuh baturna anu tiluan deui jadi narurutan sing Jorowo. Bangsat, harudang, harudang. Cek nu tilu urang ronda deui patarik-tarik. Jorowokan Mang Abung kadengi ku para ronda anu sawarehna anu keur ngider ngaler. Atuh dina waktu anu teu lila oge, para ronda anu tadina misah anu dipimpin ku ku Waade Laer harita geus pating kurunyung daratang baripada geus ngalagar pakarangna sewang-sewang. Keur kitu ditambah deui ku urang lembur anu kahudangkeun malahan palebe jeung pakubu oge sing torojol daratang. Atuh nenjo kitu si Dahlan jeung si Asep Randeg jadi silih reret. Aduh bahaya Sep, bahaya euy, musuh beuki ngalobaan mending urang kabur Sep. Cek si Dahlan bari ngareret ka si Asep Randeg. Heueuy, moal kuat ngalawanan jelema loba mah. Sok sagala diomong mending kabur lan euy, hayu lan. Cek si Asep Randeg bari mundur. Teu loba mikir panjang deui, no atuh berengbeng euy. Si Dahlan jeung si Asep ngaberengbeng lompat sakalumpat lampetna, teu paduli deui kana nanaon. Malahan teu maduli ka guruna anu keur huthead pitotama keur nyekel sabuk nilang tatu ngalawan Jakalodra.
barang duanana geus jarauh kabur. Duanana karek ingat kaki bantrangsana guruna. Aduh, ari ki guru ditinggalkeun lan. Moal naon kitu lan? Kajeun da geus kolot ieu. Ke oge nyusul meureun ari nyelamatkeun diri mah. Ayeuna mah masing-masing we salamatkeun we diri urang euy. Geus kitu duanana sing berengbeng deui lalumpatan. Sabab sieun bisi ka udag ku urang lembur. Anu harita kadenge sing jorowok daripada lalumpatan. Udah euy, udah euy, ka kulon. Udah ayo udah. Tapi kajen di udag kulobaan si Asep jeung si Dahlan teu ka udag. Ari lantaran maranehna mah geus biasa lumpati peuting. Katurug-turug make papakean warna hideung atuh teu kaciri lumpatna ting ka belah mana. Tapi barang keur lumpat, no atuh teu kanyahoan di hareupeun duanana Ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep. Wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.